Satiap jalmi tangtos ngagaduhan masalah. Salami urang hirup di dunia ieu tangtos aya masalah. Pamirsa, satiap jalmi tangtos ngagaduhan masalah. Salami urang hirup di dunia ieu tangtos aya masalah. Masalah momotan kabeubeura tangtos kaalaman ku satiap jalmi. Kumaha carana supados urang tiasa direureuhkeun, tiasa bebas tina momotan? Gusti Yesus ngulem pamirsa sadaya anu gaduh momotan, anu gaduh kabeuberat. Saur Gusti Yesus, "Tiap ka kami sakur anu mopo jeung kalempohan, ku kami rek direureuhkeun." Upami aya di antawis pamirsa anu gagaduhan momotan, ngagaduhan masalah, ngagaduhan kabeuberat, mangga geura enggal sumping ka Gusti Yesus, kumargi ku Gusti Yesus bade direureuhkeun, hartosna bade dibereskeun ku Gusti Yesus. Amin.